balik deui nya di Ngacapruk jeung Ipin. Oke. Aduh, dengan alhamdulillah respon kamari episode pertama tayang geus aya nu nonton 4.530 hiji. Eta mah bener di luar ekspektasi pisannya. Target masih sebenarnya penayangan pertama mah nyalah 5 genep we. Tapi mah di luar ekspektasinya bener-bener nuhun anu tos nonton, anu tos like, anu tos komen, kemudian nu subscribe-nya nuhun pisan lah cing kagentosan 700 kali lipatnya. Oke. Cik ieu mah ayeuna pin rek ngabahas naon nya? Saya mah kumaha operator rek ngabahas naon mah. Saya mah tinggal ngomentaran nya. Oke, ye video pertama aya naon cenah? Urang play shit cas. Video pertama ieu aya naon ieu teh nya anu ngaderek motor. Ois, eta saeutik deui euy. Salah sih sebenarnya mah. Kela. Eta nu sedan. Si sedan ieu cigana emang salahnya, salah nyiap ti kiri mah. Teu meunang eta nyiap ti kiri euy. Ngalewatan garis. Nya ngalewatan garis ieu lamun di Konoha geus ditilangna pasti udah ka imahna nya. Diudag imah pasti ka imahna ieu nyilakakeun batur atuh euy. Kela. Sate konek urang euy. Woi guys. Assalamualaikum. Akhirnya ieu di dieu aya refleks orlak. Pas episode pertama orang ngebahas refleksnya apa men orang apa topik gitu iya Pak Topik tah kapake pisan anu diterangkeun ku Pak Topik teh nya ku urang bisa diterangkeun di dia di video ieu ya refleksi bapak ieu bener-bener refleks. Ini bener-bener refleks naonnya aing ngomong teh bener-bener refleks. Bener-bener nya responna gancang gitu lah nya nepikeun ka telat sabaraha detik ieu pasti katabrak. Oh, sugan nih. Aduh, orang kahiji urang aya dua kesalahan ieu. Sugan urang aki-aki ti tukang ngatingan ciga aki-akinya padahal ieu budak ngora. Kaduana aya sugan urang rek berhasil eta euy metikna. Ayeuna dipetik ieu. Heuh, kela ayeuna kan disebutna petik lain. Sanya urang mah petik mah mangga euy. Nangka di kumaha? Mun nangka di kumaha ye. Cik, ketiklah di kolom komennya. Sanya urang mah mangga anu dipetik mah petik mangga. Oh, petik nangka. Bener tuh. Ya suka naik dipetik euy. Apek teh ieu mah petik batang euy. Nya, batang nu dipetik nepen ka labu ye. Nangkana. Baheula aya carita kieu euy. Aya rek maok ye. Anu maok nya maok nangka sarua nya dongeng mah maok nangka ieu teh. Cek peuting-peuting nya. Nu rek maok teh peuting-peuting. Ngabejaan tah kabaladna teh. Anu teu ngilu naek. Engke mun aya sorang ngageblug, tah eta berarti nangka geus dihanap cenah. Kitu cenah cek babaturan anu rek naek teh. Buru-buru pulung. Saya singkat cerita teh bener tah naek anu rek maok teh. Aya tah sorang ngageblug. Rikat atuh anjing teh babaturanna anu ngua teh marawak karung. Da poeknya karungan we anjing tah geus babaturanna teh. Pas dibuka dinu cang. Babaturanna anjing eta lain nangka anjing goblok anjing. Sarua nasi anjing mbak aing bet ieu da ngageblug cek maneh mun aya nu ngageblug berarti eta nangka geus beunang cenah acau-acau anjing. Ieu tah ciga kieu lah ieu ngageblug suara bujur eta mah nya suara jelema. Oke, tuh kiranya kelah setik deui Cik men setik. Urang hayang ngeuna ieu seuring euy. Tuh. Dah eta euy ngageblug. Ieu nu ngamera nya eta tadi mawa karung, cenah mereka di karungan jelema eta geus siap-siap anjing Oh iya bener euy. Bener ya permainan legend nya. Ayeuna mah jarang cenah main. Urang mah baheula nyebutna teh galahnya. Galah urang ayeuna mah permainan ieu teh jarang karena lapang nepak geus jarang ya namanya. Kan ieu teh lapang nepaknya garis-garis nepak gitu tah. Ieu teh bener euy. Lapang nepak lapang poli aya mah jarang lapang euy. Sugan we usum deui lah nu kikian nya. Resep atuh ieu euy. Ieu fisik permainan legend ieu. Nah, tapi biasana sok aya we nu garelut euy kieu teh. Karena baheula mah kieu beunang baju mah teu sah cai sebutna cair. Anjing cairnya bener cair anjing baheula mun teu kaci tapi nu hiji nya adu argumen lah ngaranna bocil. Pasti argumen eta beunang antu imah baju cair baju mah teu sah cenah anjing. Derebuk bok tapi isu teh arulin deui we. Aya hiji deui ulin
anu biasa bukbek teh rarabonan. Ini rarabonan eta teh jauh Cigaki lah rarabonannya. Rarabonan mah aya naon ngaranna teh? Naon anjing pode aing teh sebutna teh. Lamun lolos teh naon sih pode anjing. Sok lah mun anu nyaho cik ketik lah di kolom komentarnya. Mun nyaho ieu mah ketik di kolom komentar naon ngaranna lamun pemenang si rarabonan nang pode euy. Tah nu tengah eta kan kakunci tah. Di tengah kakunci tah. Aya tiluan tah nu tengah euy. Wah seru euy jadi hayangnya balik di masa-masa ieu nya. Resep atuh. Da ayeuna mah teu rame anjing ulinan ayeuna mah masing-masing individu. Heeh, individu ayeuna mah di nu HP we euy. Kudu digalakeun deui nu kieu euy. 17-an ku namanya. 17-an lah. Dilombakeun ayeuna mah 17-an ayeuna mah lobana kanu ieu euy. Naon anu rada pornonya teu rame anjing. Nu rada pornonya ayeuna mah. Kunaon ciga kieu ketangkasan ieu mah. Epic ending. Tah, urang ieu kudu nonton nepi ka akhir atau setengah heula yeuh. Cik urang cobanya. Nothing beats it. Karapan beureunya euy, karapan onta. Right now, you can save £50 per person. That's 200. Oh, eta mah anjing. Rodeo anjing eta onta. Ye cenah eta teh baheula mah amun binatang di kitu teh diian ku ieu nyan ku Putri Malu baheula mah euy. Ku batangna nya, ku Putri Malu kan aya cucukan tah. Dikitukeun tah anjing di kanu bujurkeun mun teu kanu pasiki ningan pasiki anjing baheula sok heureuy nya baheula ge urang dikitu-kitu tah ngamuk baheula mah di dieu aya Mang Atang di daerah urang mah anjing eta nu boga domba sok dihadiran ku barudak kita sok amuk teh ciga kieu. Rodeo anjing ieu mah wah ieu nu karunya sebenarnya mah penunggangna euy. Jokina eta karunya euy. Balik-balik si jokina naon ngaranna teh pas turun gitu si jokina bisa nyalah seueul eta pasti seueul anjing. Jabading ieu pundukna nu hiji lain nu dua euy. Mun punduk nu dua mah rada katan anjing kiri tukang belakangna teh. Anjing tukang belakang naon tukang belakang anjing depan belakang ada Kevin. Sareng mah anjing tukang jeung belakang teh kacau anjing. Kala ngopi lah ngara fokus euy bieu ngomong asa rada ngacapluk teh bener-bener ngacapluk ieu mah. Terlalu lelah anjir. Cikunon ieu. Oh motorna murah. Wah anjing si bapak. Lain terlalu lelah anjing eta si bapak. Lain terlalu lelah eta. Cigana emang awewe ieu teh nu penumpang hampang teuing jadi teu karasa seger turun anjing nya. Cigana hampang teuing jeung si bapak lain lelah eta mah ngalamun cek urang mah euy. Ngalamun si bapak euy. Tuh kela. Jeung oh iya mah ngalamun plus bonge di gerawan tuh tengah liuk anjing. Geus mah ngalamun terus bonge itu di anjing ieu. Kacau ieu euy. Aduh anjing. Beruntung si bapak ieu mun teu dibere bintang hiji eta geus beruntungnya. Kan kabayang ieu erana anjing luar biasa si bapak ieu euy. Tapi loba sih nu kajadian ciga kieu nya. Anu kasana enon anu rasana mah geus naik padahal mah acannya. Mungkin nya tadi kurang fokus. Wah lelah man teu, ieu lelah man teu. Cigana mah emang ngalamun we, ngalamun si bapak ieu euy. Jolbeng we tinggalkeun jeung hampang teuing mun si tetehna. Ieu anu TV. Usum keneh da nya TV kieu nya, TV tabung nya usum keneh heuh. Inget meureun baheula urang-urang boga TV tabung, amun remote eueuh pasti ku suku ngoperkeun teh. Tah si ibu ieu mah ku naon eta anjing. Ku gagang urut sapu cigana ieu si ibu euy. Dah kuat aing TV kieu mah atuh TV adu disebutna ke anjing. Beda aja. Make lakban anjing tuh. Kesel anjing si ibu euy bener. Tapi emang kieu euy ibu-ibu rumah tangga mah nya lamun geus lalajo sinetron bener-bener menjiwai euy. Bener-bener menjiwai mun kakeselnya kitu teh mentak bener ieu anakna mending diberena TV tabung. Soalnya bisa digebugan. Kuat TV tabung beda jeung layar LED nya. Sagali getok sok air retak gitu ya TV tabung mata kadengen angge tok cenah anjing halus tapi si ibu euy. Heuh baheula urang ge ngalaman lah ciga kieu. Ieu mun teu salamet TV-na Digitech Ninja ieu. Nya Digitech Ninja ieu anjing di nu body nama ieu di Digitech Ninja. Lain konka ieu mah konka mah khusus. Heeh konka mah khusus keur main PS anjing PS1 baheula PS2 di si Hadi amun teu di si Ipan Buta main teh anjing.
Mun harap apa komen dia nih relate pasti lah bener awal PSG PS2 makena TV tabung. TV adu eta mah TV tabung mah Iya, guru mengemudi ini auto pensiun setelah melihat cara murid yang belajar mobil. Cik, orang tongtonnya. Oh kidal, iya budak ieu kidal sigana euy. Lamun teu kidal emang mainna biasa pabeuli teh meureun tah mah. Tuh, tinggal anjing bener aneh ya. Bener anjing ya. Tuh. Bingung pelatih nangge anjing bener ya. Yakin ieu bener-bener pensiun ieu pelatih. Da kenaon cenah anjing si leuwih alus ti urang cenah anjing. Leuwih jago anjing si ieu euy. Kira-kiranya tuh. Dipraktekeun ge teu bisa anjing teu nepi. Bener anjing ieu. Sakitu anjing tang. Tapi bisa wae sih ieu di kan ieu setir kanan nya. Bisa wae sih teh di Eropa lila di Eropa sebelah kirinya. Jadi kebiasaan meureun beda posisi mah nya kitu we anggerai leungeun mah nu ngoper mah nu kiri gitu. Gitu. Aneh nya ieu. Sakidal-kidal nage euy moal nepi ka kieu kudu namanya. Alah. Geus kacau ieu euy. Pensiun cingana bener si bapak euy. Kejadian aneh dan menyeramkan ini direkam oleh seseorang yang saat itu sedang berkendara pada waktu malam hari. Ada kejadian yang benar-benar menyeramkan. Kumaha ieu anjir? Pasalnya ieu salat subuh, salat isya, anjing tarawih ya si ibu euy. Nah bet gua di luarnya. Ya ada ibu-ibu yang terlihat sedang sholat berjamaah di jalanan umum. Kalau menurut wah anjing ieu aliran sesat meureun aya sesat lainnya cigana bodak ieu. Lain tapi nya lain meureunnya ieu mah. Bisa wae ieu si ibu-ibu teh nu diusir ku salakina. Kabeh gara-gara terlat balik izin rek arisan atau rek naon atau izin pengajian meureun geus aya make mukena nya. Tapi dipake arisan atau untuk tiktokan jojogedan mantap ku salakina biasa kan salaki nu teu meunang balik ku pamajikan ieu tibalik posisina. Tapi ieu mah ibatna bangor syar'i meureun nya. Da soalnya salat keneh euy. Salat bangor syar'i cigana ieu mah geus diusir tapi bisa keneh ngalaksanakeun nu 5 kewajibannya. Alus ieu bener euy. Mungkin mereka sedang melakukan sholat tarawih dan mungkin saja musola itu penuh sehingga tidak ada tempat tapi lain. Mana musola nya da? Lain musola eta mah. Kade euy eta toren tong dianggap Ka'bah eta toren euy. Eta toren tong dianggap Ka'bah der eta disangka Ka'bah anjing. Di ieu nanya kadinya tuh soalnya kiblatnya tah ngarep Ka'bah toren euy. Kayak tawaf teh. Der kade anjing si ibu euy geus. Kejadian kade buah ieu kudu di ieu kudu warga di dinya RT RW kudu rada diawasi bisi aliran sesat kita euy. Ya baik, Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Iya salah pisan. Iya. Salah mana? Iya. Salah perintah, salah naon. Cek orang mah ieu salah pembawa berita. Diarahkan ke mulutnya. Bener tuh. Si bapak ieu mah salahna anjing. Tuh. Ya, si bapak ieu salahna asli ya. Lain masa bapak penurutna euy ieu. Headset biar lebih jelas. Tah. Ya, bener ieu si bapak teh salah. Si pembawa acara ieu. Ya nu salah ieu diarahkan ke mulut. Kuduna lain headset benernya anu diarahkan ke mulut mah nya mikrofon gitu tah. Ciga aya anu harita anu pembawa acara anu nyebutkeun diskontol. Tah eta nya sarua jeung kitu tah. Itu mah dihijikeun ieu mah salah instruksi. Itu mah salah macakeun ieu mah salah instruksi. Bener si bapak ieu lucu euy. Mikrofon. Iya ada si bapak euy. Asli ya si bapak ya jadi dianggap masker anjing cigana ku si bapak euy. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut. Headset udah salah ngomong aja. Mikrofon. Oh. Tuh, mikrofon. Teh salah si bapak ieu. Aduh anjing. Cik urang ningali komen-komen lah hayang nyaho euy sok resep biasana ningali komen-komen kieu. Aya naon? Ya orang bacakeun hiji komennya anjir ngakak guling-guling kagak berhenti mana live lagi. Bener anjing urangnya stamina hayang guling-guling kan anjing kagok di kursi geus meunang ngeset mun dicarekan aing nu meunang ngeset Bener euy. Saeutik euy.
Oh kan benar cengeng ya anu komen betul apa yang Bapak bikin tersebut wanitanya yang salah ucap. Benar cek urang ge. Ieu si pembawa acara salah ngomong, headset kuna mikrofon. Yang teu salah si Bapak. Pak urang mah urang di grup si Bapak urang. Urang di grup si Bapak mun aya like di saya bersama si Bapak. Urang pasti nge-like eta anjing. Tuh anjing. Kacau ieu anjing. Oh kan emang bener yang dilakukan si Bapak. Gitu euy. Ciklah beak ini video teh sugan urang loba kene urang semangat kene ieu padahal mah tapi kalahnya urang simpen ke episode berikutnya urang energinya urang simpen lah sugan leuwih bodor gitu nya episode berikutna mah tong poho like jeung komen lah nya subscribe nama kewe mana geus resep cok subscribe lah urang mah moal maksa anjir nu rek maksa mah eta komen euy nya ramekeun komen pin request komenan ieu komenan itu rek nu kontroversi rek nu teu urang bodorkeun we nya balik deui next episode dadah.